Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu teu jolokna nu ti pojokna kararumpul mararuncul. Patepang deui, papanggih deui, papenak deui, bertemu lagi sareng abdi Lenong Channel. Mangga kabaraya anu suka anu resep anu demen kana video ieu mangga di like, komen jeung subscribe. Oke, like, komen jeung subscribe. Diantos. Amang, ari subscribe teh naon, Mang? Ye, iding dengekeun amangnya. Lamun iding muka video YouTube kan sok aya geuning di handapna eta teh ngaran subscribe jeung sisina teh aya gambar lonceng. Tah ku iding teh pencet eta jeung toe loncengna. Oh, kitu nya, Mang. Nya, ding, kitu. Amang, ari eta teh gunana keur naon, Mang? Ye, ding, lamun maneh mencet eta jeung noe lonceng eta, maneh teh nya ngabantosan channel eta supaya berkembang. Jadi anu nggaduh channel teh semangat ngadamel video boh naon wae nya anu dilebetkeun kana videona. Ari lonceng mah ding lamun maneh noel eta maneh teh moal katinggalin. Misalkeun Lenong Channel tah ngupload video engke teh maneh teh moal katinggalin video ti dinya teh da geus ditoe loncengna. Oh, kitu nya, Mang. Nya ding kitu. Amang, berarti lamun emak jeung Bapak Wing keur gelut, ku Wing kudu di-subscribe nya. Ah nah, ding make kitu. Kan cek amang bieu subscribe cenah ngadukung supaya berkembang. Jadi Wing kan ngadukung emak lamun Bapak mah keur gelut. Entong ding, tong kitu maneh mah. Eta mah lain deui. Oh, ulah nya, Mang. Ulah atuh eta mah. Ari share naon, Mang? Sehari cenah Mang cek batur mah. Ari eta teh ding basa gaulna share nya. Di bahasa Indonesiana dibagikeun tah. Oh, dibagikeun nya, Mang. Muhun ding, muhun. Oh, jadi lamun mah jeung Bapak Wing keur gelut, ku Wing kudu dibagikeun nya, Mang nya. Atuh entong jang, pan eta mah aib jang. Oh, kitu nya, Mang. Muhun jang, muhun. Ari komen mah jang maneh lamun ieu nya lamun ningali video kan maneh sok aya nu komen di handap tah maneh ari komen wae naon-naon wae ge mangga bebas. Oh, kitu nya, Mang nya. Muhun jang kitu. Jadi lamun Bapak jeung Mang Wing keur gelut, Wing kudu komen ya, Mang. Atuh mangga bae komenna ngan asal anu sae. Wing mah komen teh sok ieu ka Bapak jeung Mah teh lamun keur gelut teh. Teruskeun mah rame Wing ngalaju di dieu. Ah. Eta mah gejul siana, ding.